memperingati kesembuhan ibu, besok Bapak mau ngajak kalian jalan-jalan. Kamu pernah ngerasa aneh gak sih sama aturan Bapak? Kenapa darah ibu gak dibersihin aja? Mas Yoga kan tahu Bapak nggak suka kita tanyain itu. Pasti gara-gara aturan Bapak juga. Ibu jadi nggak bahagia sampai bunuh diri. Sejak ibu meninggal, aku jadi kayak kehilangan Mas Yoga. Aku sama Bapak udah sepakat buat bawa Mas Yoga ke psikiater. Apa yang bunuh ibu? Kalau ada cara untuk gantiin ibu kalian, Bapak bakal lakukan, yuk. Gimana obat antidepresannya? Berhasil ngatasin kecemasan kamu? Apa yang kamu takuti? Aku tahu rahasia Bapak. Sekarang masih yakin kamu sudah cukup dewasa buat tahu siapa Bapak sebenarnya. Tidak ada yang perlu ditutupin, Pak. Kita sudah tahu. Bapak yang harusnya mati. Bapak nggak mau ada yang curiga dan mencari tahu soal ini. Tapi Mas Yoga terus diteror, Pak. Masalahnya Yoga nggak pernah mau dengerin Bapak. Aku lihat makhluk itu, Pak. Siapa mereka? Orang yang saya bantu. Aku percaya sama Bapak. Aku sama Mas Yoga percaya sama Bapak. Bapak dari tadi siang nggak bisa dihubungin. Tutup mata dan telinga jika mereka hadir. Bapak lihat nenek-nenek tadi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Aufa Abdul Hanif, 12 IPS 2, Seman 9, Tambun Selatan. Mau review film Diambang Kematian. Identitas filmnya aya 9, jeung hiji judul Diambang Kematian, sutradara Azhar Kinoy Lubis, produser Raam Punjabi, penulis skenario Erwanto Alpabuloh, rilis 28 September 2023, bahasa Indonesia, genre horor, studio MVP Picture, durasi 97 menit. Tokoh-tokohnya ada 7. Yang pertama ada Taksya Namya yang berperan sebagai Nadia, Teuku Rifnu Wikana sebagai Bapak Suyatmo, Kinar Yosi sebagai Ibu, Faras Fatik sebagai Yoga kecil, Raya Adina sebagai Nadia kecil, Giulio Parangkuan sebagai Nabastala, dan Wafda Saifan sebagai Yoga. Sinopsisnya, di sanggeus maot tragis idungna Nadia manggihan yen bapana geus ngalakonan ritual anu merlukeun kahirupan manusia. Dina raraga nyegah maot sejen, Nadia adina habelnya Yoga jeung bapana underwent ritual khusus. Sanajan kitu, iblis tukangan majik terus ngajantekeun Nadia sareng kulawarga hirup saolah-olah nuju maut. Kalawihannya nyaita kaunggulan tina keur di verge maot bisa ngawangkeun refleksi jero ngeunaan kahirupan, kasempetan pikeun nyieun karapihan, jeung diri batur serta kasempetan pikeun nantukeun prioritas hirup nu sabeberna penting pikeun anjeun. Kalemahanna bisa ngawengku parasaan kaduhung nyingsineun serta kasempetan lasut pikeun ngahontal cita atawa impian nu tangtu. Proses maot oge tiasa nyababkeun nyeri fisik atanapi emosional sareng sengsara. Kacindekana di ambang maot ieu hiji jalma tiasa ngalaman kauntungan sapertos refleksi
jero sareng kasempatan bikin rekonsiliasi, tapi oge nyang harapan kelemahan sapertos kaduhung sareng sengsara. Eta janten momen anu pribadi sareng rumit di mana individu-individu tiasa nyebarkan hartos kahirupan sareng miliaran katengtreman. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.